Udin ngareret ka Junaedi anu keur kasiunan, Junaedi, kumaha, anjeun geus nyaksian, aya kakawasaan nu leuwih kuat batan pestol, pestol jieunan jelema tapi bentar jieunan alam, pestol diciptakeun ku kapinteran jelema tapi bentar diciptakeun ku kapinteran anu maha pinter. Junaedi nempo Udin kawas anu keur nempo jurik, awakna leles biwirna ngonci, malah panon ge teu bisa dikicepkeun. Karek ayeuna Junaedi sadar kunaon sakabeh jelema tunduk ka Udin, ternyata harta, kakuatan jeung kakawasaan beda, harta teu bisa jadi patokan yen hiji jelema kuat jeung kawasa, kin Kang Beunghar tapi teu kuat, Kang Bahar kuat tapi teu kawasa, Udin teu Beunghar, teu kuat tapi boga kawasa bisa marentah hiji makhluk nu ngaranna Bentar, di luar eta, aya anu maha Beunghar, maha kuat jeung maha kawasa. Udin lain jelema anu bisa disinggung hatena, Udin lain jelema anu bisa gampang dipaehan, Udin bisa nyimpan sagala hinaan, dikumpulkan jadi hiji terus dibitukeun dina sakali amarah. Junaedi geus teu boga tangan pangawasa, dirina geus bener-bener pasrah. Udin, kuring sadar kuring salah, tapi kuring acan hayang paeh. Udin seri, jadi maneh geus nyangka kuring hayang, ici hayang, sarua jeung maneh, kuring jeung ici oge acan hayang paeh, tapi kunaon ku maneh rek dipaehan, wujud. Duar, Bentar letik nyamber suku Junaedi, Junaedi perambari ngoceak sabab sukuna panas, barang bentar Junaedi nempo sukuna geus hideng jiga suluh ngebul, buburu lenggana nyekelan pingpingna, tapi anu karanggem ukur lebu hideng, ngeprul muruluk lalaunan lengit kabawa angin, sukuna geus lengit duanana teu ninggalkeun tapak. Junaedi ngahinging cerik, kunaon bet dietik-etik, kunaon teu langsung hancurkeun kabeh awak kuring, anjeun masih karunya ka kuring. Udin seri, karunya, naon anu kudu dipikarunya, sakadar maneh nyaho, anu teu bisa dihampura ku kuring nyaeta maehan, kawajiban kuring ngalindungi diri, kulawarga jeung sobat-sobat kuring, anjeun lain ukur ngahina, tapi geus nyebutkeun rek maehan kuring pamajikan kuring sarta mitoha kuring, lamun kuring teu ngalawan, tilu nyawa bakal paeh, ker anjeun geus tangtu akibatna oge kudu paeh. Embung, cukup, kuring teu hayang paeh, Junaedi bari ngesot mundur make leungeunna. Milih mana hirup cacat, jeung paeh, Udin nanya, cacat, keun bae kuring cacat, asal hirup, ceuk Junaedi. Wujud, ceuk Udin, duar, tilu cahaya letik norobos ngahantem dua leungeunna jeung kana bontenga. Junaedi ngoceak nempo kana palangkakana, bontenga geus jadi lebu, Junaedi rek mundur deui, tapi teu bisa, kalati guling ngagoler terus ngagulutuk siga guguling sabab leungeunna oge geus eueuh duanana. Bae siga kieu, lamun bae, sok indit, anjeun bebas, ceuk Udin. Kumaha kuring bisa indit, kumaha kuring bisa hirup lamun kaayana siga kieu, ceuk Junaedi. Leungeun jeung suku anjeun memang kudu leungit lantaran sok dipaket tetegel jeung tata jongka batur, bonteng anjeun oge kudu leungit lantaran rek ngaruksak kahormatan pamajikan jeung mitoha kuring, malah sabenerna sungut anjeun ge kudu leungit da sok loba ngahina batur, tah ayeuna awak anjeun hampir beresih, bagean-bagean awak anu geus loba dosa geus dipicuunan, jik indit, ceuk Udin. Junaedi beuki ngahinging cerik, cimata jeung leho geus teu bisa disusutan deui. Ku leungitna kuring jeung bapa kuring ti dunya ieu, pasti bakal ngagenjelengkeun kulawarga, anjeun pasti bakal diuudak polisi. Udin terus silagigireun Junaedi, maneh hayang nyaho saha kuring. Junaedi ungguk, anjeun pasti nyangka kuring ukur jelema miskin, galandangan sarta eueuh gunana pan, Udin nanya deui. Junaedi teu wani nembal nanaon, tapi kaciri roman beungeutna panasaran hayang nyaho. Kuring rek wakca kalayan jujur, sabab anjeun rek paeh, bisi panasaran, sabenerna ngaran kuring Raden Udin Subrata, incu lalaki ti anak kadua Raden Agus Subrata, kuring anu ngabogaan Bimaraya, dina awak kuring ngalir darah ningrat Pajajaran, kai anu dicekel ku kuring ieu ngaranna Kai Kaboa, tangkal anu ngan ukur aya di leuweung sancang tempat tilemna buyut kuring Prabu Siliwangi, ceuk Udin. Junaedi ngarenjak, anjeun katurunan Agus Subrata konglomerat nomer 2 sa-Indonesia. Kunaon anjeun hirup di Bandung sarta daek jadi minantu kulawarga miskin, kuring teu ngarti, bener-bener teu ngarti. Teu kabeh jelema hayang dihormat, tapi jelas embung dihina, kuring katurunan maung anu kiwari masih keneh nyesa, imah kuring lain ngan saukur Bandung, tanah Pasundan jeung priangan kabeh imah kuring, maung tara milih tempat alus keur cicing, ulah ane lamun kuring daek cicing di imah kulawarga miskin, sabab kakayaan lain keur pamerkeun, ceuk Udin bari ngareret jam. Lantaran geus tengah peting, waktuna kuring kudu balik, weyahna anjeun kudu buburu indit nyusul bapa anjeun, wujud. Duar, cahaya bodas datang deui ngahantem awak Junaedi langsung renghek tutung jadi lebu, terus leungit katiup angin kaluar. Udin nyakuan Kai Kaboana, angin tarik lalaunan leungit, kaayan di luar oge kaciri tenang deui, langit lenglang bengras, bentang mimiti kaciri pating karetip.
Udin ngareret ka Ici jeung Lastri anu masih keneh tibra, tuluy Sri bari ngaluarkeun HP na nelepon Kang Bahar. Kang Bahar, kuring aya di hiji Bungalau, alamat rek di-share, bawa anak buah rada loba jeung bensin. Siap den, moal lami abdi sumping kadinya, hampir 15 menit Kang Bahar datang, digiringkeun ku sababaraha urang preman. Kang, sabab mobil kuring aya 2 di dieu, kuring menta supir hiji, kuring rek mawa pamajikan jeung mitoha balik, duruk Bungalau ieu sing rata. Mangga den, ceu Kang Bahar bari nitah saurang preman mawa mobil Mardi balik. Atur sangkan kejadian di dieu eueuh nu nyahoon, ulah kaambeu ku awak media, ceuk Udin bari manggul Ici jeung Lastri dina tak-tak kencak katuhuna, terus ngagedik kana mobil dituturkeun ku saurang preman anu tadi ditunjuk ku Kang Bahar. Si preman buburu muka panto mobil Ici jeung Lastri diecakkeun ku Udin dina jok tukang terus disupiran indit, si preman ngiringkeun ti tukang nyupiran mobil Mardi. Sanggeus nepi ka pakarangan imah, Udin nitah si preman balik bari ngepelkeun duit sarta nganuhungkeun, terus Udin muka panto tukang mobil rek nyadarkan Ici jeung Lastri, Udin notokeun dua ramona kana beheng Ici jeung Lastri, teu lila duanana hudang. Begitu sadar duanana langsung murungkut masih dina situasi anu kasiunan, tapi sanggeus sadar yen keur araya dina mobil duanana lalaunan tenang, komo sanggeus nempo Udin keur Sri bari nyekelan panto mobil nu muka, duanana beki regreg. Kang, iya di mana? Kunaon abdi tos aya dina mobil, Junaedi jeung Jujun mana? Ici nanya ka Udin. Duanana kabur lantaran Bungalau dikepung polisi, tembal Udin. Kunaon akang tiasa nyandak, abdi sareng emak kana mobil, Ici nanya deui. Saacan akang nepi akang geus nelepon polisi leuwih ti heula, jadi pas akang rek ditembak, polisi datang langsung arasup bari ngadobrak panto, akang dititah mawa balik anjeun jeung emak anu keur teu sadar. Tuh mobil nu hijina deui disupiran ku polisi kadiu, ngan hanjakal Junaedi jeung Jujun kabur teuing ka mana, tembal Udin. Ici netep panon Udin, Kang, nuhun, Udin ungguk bari Sri. Akang salaki anjeun, teu kudu nganuhungkeun, Lastri ngarenghap panjang. Syukur emma bisa salamet, hampir emma dikotoran ku si Jujun. Ici ngareret ka indungna, matiasa teu ngalirenan milari masalah, upami teu aya Kang Udin, bade saha anu nyalametkeun. Ulah nyalahkeun emma. Ema oge korban dibohongan, ema teu nyaho bakal pikieun, anu neangan masalah-masalah kimaneh, si Udin, coba lamun teu ngajieun gara-gara ka si Junaedi, moal nepi ka kajadian kieu, ceuk Lastri. Heran abdi mah, kedah kumaha cara nyadarkan ema, meni teu ngartos-ngartos, ceuk Ici ambek, terus muka panto mobil, langsung asup ka imah. Lastri oge buburu kaluar tina mobil terus nyusul Ici asup ka imah. Panto mobil buburu ditutupkeun ku Udin oge akhirna asup ka imah bari gogodek. Mardi siganna geus sarepules, sabab teu kaciri, Lastri anu teu nyaho Mardi geus balik ti rumah sakit buburu ngomong ka Ici jeung ka Udin. Awas, ulah aya anu bebeja ka bapa masalah kajadian biu. Upami emat teu lepat, kunaon sieun, ceuk Ici, emat teu hayang kajadian biu jadi pikiran keur bapa maneh, emat karunya ka bapa maneh anu karek cager. Ulah nepi ka katutuluyan dirawat teu balik-balik, ceuk Lastri. Ongko karunya tapi dugi kata uninga bapa tos uiha ka bumi, abdi kedah wawartos, supados bapa oge uninga yen ema biang masalahna, ceuk Ici. Lastri ngarenjak kaget bari ngararet ka kamarna sieun Mardi ngurunyung kaluar, terus ngomong deui ka Ici, tapi ayuna mah lalaunan. Ema geus dioloku mobil Mercedes-Benz S500 jeung duit, tapi mobil jeung duitna masih aya di Bungalau. Ici molohok, ema narima, terus ku pangolo eta ema tega nyeret abdi kana picilakan. Enya, lantaran si Udin teu adil, bapa jeung maneh dibere mobil ari ema henteu, katambah si Junaedi ngomong rek ngarenovasi Bungalauna, piraku proyek piduitan rek dibikeun ka batur, ema ngalakukeun kieu keur kulawarga, lain keur diri ema sorangan, ceuk Lastri. Ici ceri ngadenge penjelasan Lastri, kunaon bet kedah kapentingan kulawarga wae anu dijatenkeun alesan, ka judi-judi kangge kapentingan keluarga. Memang ama parantos ngahasilkeun naon tina judi kangge kulawarga, upami abdi ninggalkeun bumi ieu sareng Kang Udin, bade kumaha emang ngurus bapa, sadidinten emat tara aya di bumi, kilang baraka nganuhungkeun ka Kang Udin, ngaku kalepatan nyalira ge seueur alesan. Lastri andeprok dina ubin bari ceri ngacak-ngacak buukna sorangan. Anak doraka, hanjakal teu dipodaranti keur orok keneh, geus gede wani nyarekan indung sorangan. Ici ngomong deui, "Ma, ema sok cecerikan tiap tos ngadamel kalepatan." Kapepet cariosan bingung milarian alesan deui, bari taraf pernah wantun ngaku kana kalepatan nyalira, nemblekeun ka batur, ngalengis sangkan dipikarunya, abdi tos ageng, abdi tos ngartos, ulah disamikeun sareng kamurang kalih wae, teu gaduh kaisin. Lastri terus ceri bari gogoleran,
kunaon nasib emabet jadi kieu, mane teu nyaho yen surga ayana dina dampal suku indung. Sakumaha salahna tetep ema indung maneh, umur ema leuwih kolot tibatan maneh, ema leuwih nyaho kana masalah bebeneran, leuwih hade paehan ema ayuna keneh daripada kudu hirup dilunjak ku anak. Cimata Icih terus nyurucut, "Ma, upami ema keke kieu wae, sanajan wengi, abdi sareng Kang Udin bade ngalih." Icih ngararet ka Udin, "Hayu Kang, beresan anggian sareng barang-barang akang." "Hayu," tembal Udin. "Ma, abdi bade ngagugah keun bapa, abdi bade pamit, sok sing tenang di dia, abdi moal ngalepatkeun ema deui," cuk Icih bari rek ngalengkah ka kamar Mardi. Tapi suku Icih buburu dirangkul ku Lastri bari ngawiwiu cerik. "Ulah ninggalkeun ema, sanajan teu gampang, tapi ema bisa robah, bere ema kasempetan. Sok ema nyarios heula ka Kang Udin, nampi lepat, nyuhungkeun dihapunten, sareng nganuhungkeun tos disalametkeun," cuk Icih. Lastri ngarenjak, "Memangna runtah ieu nyalametkeun naon, polisi anu nyalametkeun mah." "Ema masih nyebat runtah," Icih nyorowok. Lastri buburu ngomong deui. "Aduh ema salah ngomong, anjeun bener si Udin bager, teu sia-sia jadi minantu." Lastri ngaliuk ka Udin, "Udin, ema salah, ema menta hampura, ulah diasupkeun kana hate, nuhun Din." Terus Lastri ngaliuk deui ka Icih, "Kumaha, geus cukup acan, kudu ngomong naon deui ema sangkan maneh teu pindah." Udin memang kesel ka Lastri, tapi lain ku omongan anu goreng patut. Udin kesel ku sifat sarakahna, jeung teu boga ka era, teu jarang nyilakakeun batur. Jadi sanajan Udin nyaho Lastri pura-pura jeung kapaksa menta hampura, Udin tetep seri. Keur Udin, ningali Icih bisa salamet dina kaayaan sehat oge geus cukup. Masalah Lastri, da sifat mah susah dirobana ari lain tina niatna sorangan mah, tapi lamun tadi Icih teu kaburu katulungan, geus pasti Lastri oge kudu paeh. Icih oge nyaho indungna ngomong kapaksa jeung dijenjen, tapi rek kumaha deui, saumur hirupna Icih memang acan pernah nempo Lastri jujur ka batur. Akhirna Icih jeung Udin ngaleos ka kamarna bari het tetep kuciwa. Di kamar Icih ngomong ka Udin, "Hapunten abdinya kangku sifat ema, teu nanaon, akang oge ngarti, nu penting anjeun geus salamet, anjeun pamajikan akang, ema oge indung anjeun, akang moal wani nyalahkeun sasaha," tembal Udin. Icih ngarangkul Udin, "Upami tadi akang teu sumping, abdi sareng ema pasti tos janten bugang." Udin tengah jawab, tapi ngusapan tonggong Icih dedah. "Kang, kumaha masalah ngalih, bade iraha?" Icih nanya. "Terserah anjeun siapna iraha, pindah hayu teu pindah ge teu nanaon, keur akang mah sarua wae, kecuali akang bisa pindah sare kana ranjang, karek eta beda," tembal Udin. Icih nyiwit cangkeng Udin, bari ngaleupaskeun rangkulana. "Ngimpi, lamun dekorasi Villa Bougainville geus beres hayu pindah, tapi kabeh, ulah ninggalkeun bapa di dieu, karunya," cuk Udin. "Tapi pan Villa Bougainville anu Salman, kumaha upami sawaktos-waktos dicandak deui," Icih ragu. "Moal gampang, susuratana geus ngaran akang kabeh, aya untungna malah, di Villa Bougainville-nya jeung akang bisa nyicingan lantai 3, ema jeung bapa antep sina di lantai 2, jadi moal mineng teuing panggih, teu kawas di dieu," tembal Udin. Icih ungguk, "Leres Kang, tapi abdi bade nyarios ka bapa sangkan bumi ieu tetep dipertahankeun, ulah diical, margi bumi ieu ditinggal aki anu dihadiahkeun ka bapa." Sapaninggal Udin, Bungalau Junaedi langsung dibelem ku Kang Bahar jeung anak buahna bari ditungguan sakedeng sabab bisi aya sesa-sesa nu teu kabelem, geus yakin bakal rata, Kang Bahar jeung anak buahna langsung baralik. Seneng ngabebela anu tembong ti kajauhan dina poekna peting katempo ku anu ngaronda sarta langsung dilaporkan ka Damkar. Butuh waktu lila pikeun mareman sene, kawan tu di Gunung Bari hese cai, jadi anu nyesa ukur areng jeung lebu. Dibantu ku polisi jeung warga, patugas Damkar ngorehan sesa-sesa Bungalau bisi aya jelema kabelem, tapi teu manggihan bangke atawa tulang jelema sarta eueuh bukti unsur ngahaja. Akhirna disimpulkan kabakaran akibat tina listrik konslet jeung eueuh korban jiwa. Media oge teu tertarik ngaberitakeun sabab eueuh anu kudu diungkap. Di waktu anu sarua, di lantai 2 kamar Villa Kusuma peting eta Firman keur teu genah cicing nungguan telepon ti Junaedi jeung Jujun masalah rencana rek ngarampok klinik Tiandi bari ngepel bungkusan ubar palsu anu geus disiapkeun, nelepon henteu, ditelepon teu bisa. Akhirna Firman turun bari bengetna ka tembong ambek, dihandap keur ngarariung Rukmini, Karsidi, Isah, Una jeung Dudung, diuk ngurilingan meja makan nu kosong, kabehanana kaciri keur bararingung. "Dasar anjing, teu bisa dipercaya," cuk Firman ambek-ambekan bari diuk dina sofa. Kabe ukur pating rareret, sabab teu ngarti Firman keur ambek ka saha. Firman ngalamun, tanpa ubar Tiandi, kumaha cara nyagerkeun panyakitna,
Tapi firman teu wani ari kudu ngalakukeun sorangan ngarampok klinik, bisi masalah jeung indungna tambah panjang, moal aya anu bisa dijadikeun panemlehan. Ningali firman nguluut bingung, unah nyampurkeun. Sayang, saha anu disebut anjing, kunaon ti kamari ambek-ambekan wae. Keur jelema anu aing teu wawuh ngaranna, poho rek nanyakeun, tembal firman. Kabeh pating rareret tambah bingung, neleponan terus, bari nyebut anjing ka jelema anu teu apal ngaran. HP Dudung disada, aya motif ti grup wa, pas dibuka ternyata berita orang hilang komplit jeung fotona, Dudung buburu maca sarta ngomong ka sararea. Ieu aya berita orang hilang, Junaedi jeung Jujun, bapa jeung anak, anu manggihan bakal menang hadiah 50 juta, aya fotona oge. Nah bet bisa lengit, unah nanya, ieu mun teu salah jelema anu kungsi dialungkeun ti lantai 3 rumah sakit 2 sukuna potong, cuk Dudung. Pas Firman ngadenge obrolan unah jeung Dudung, Firman langsung inget ka anak jeung bapa anu panggih rek ngaduruk klinik, jelema anu keur ditungguan neleponku dirina ayuna. Bawa ka dieu HP-na, aing nempo fotona, cuk Firman ka Dudung. Dudung buburu nyampurkeun Firman bari nembongkeun foto na HP-na. Tah ieu dua jelema nu leungit, pas Firman nempo foto anu dimaksud, dirina langsung kaget, langsung nonjok sofa. Bangsat, Firman langsung ngaduga ieu pagawean Udin, sabab leungitna Junaedi jeung Jujun sanggas rek ngaduruk klinik Tiandi. Firman beki sieun ku Udin, saha deui anu bisa wani ngabela Tiandi iwal ti Udin. Firman, kumaha lamun ubar ka rumah sakit di Jakarta, susuganan cager, cuk Rukmini. Firman hiji-hijina anu bisa ngajet kulawarga Kusumah, kabeh ngarasa boga tanggung jawab pikeun milu mikiran nasib Firman, masih aya 700 juta deui duit anu acan ditarima ti Firman. Gandeng, deui di Jakarta ahli ngubaran kawas Tiandi, percuma jauh-jauh ka Jakarta, Tiandi aya di dieu tapi teu daek ngubaran aing, cuk Firman. Firman, cenah cuk anjeun aya babaturan anu boga pabrik farmasi, moal nyobaan kadinya, Karsidi nanya. Firman asa diingetan, langsung bangetna ka ciri atau, aya Atang anu boga PT Triman di Jalan Banten, farmasina dijalankeun ku anakna Atang nyaeta Barena sarua jeung Firman resep ka awewe. Firman ngararet ka unah, dirina geus mimiti resep ka unah sanggeus nempo kagelisan Zofia jeung Icih, mayar 50 juta ka unah asa rugi gede, ukur bisa dipake 2 peting sabab kaburu peluh, bontenga ayuna ukur jadi hiasan bari terus-terusan bocor, sapu ieu hungkul Firman geus 4x ganti pemper, sangkan terugi teuing. Firman boga niat rek ngoperkeun unah ka Barena, bari rek ngolosangkan dipangajienkeun ubar. Firman seri ka unah, dangdan sing gelis isukan, baturan akang ka pabrik farmasi. Ningali Firman daek seri unah bungah pisan, sabab ti saprak balik ti pertemuan Ikatan Pengusaha Jawa Barat Firman Gestara seri sama sakali jeung sok ambek-ambekan tepuguh. Mangga Kang, cuk unah seri bari ungguk, Rukmini, Karsidi, Isa jeung Dudung regrag nempona. Isukna, kabar leungitna Jujun jeung Junaedi sarta saembara 50 juta masih jadi obrolan masyarakat Bandung, tapi keur Lastri jeung Icih mah teu paduli, sabab cuk Udin, duanana geus kabur lantaran sieun ku kajahatana sarta keur dibeberik polisi, jadi wajar lamun leungit sabab pasti nyumput jauh kaluar ti Bandung. Saacan indit Firman geus nelepon Atang, anu boga PT Triman, sarta janjian panggih di hiji ruangan private di Clubhouse Bandung, tapi Atang teu bisa datang sarta ngawakilkeun ka anak cikalna nyaeta Barena. Jadi Firman jeung unah keur nungguan Barena. Unah geus dangdan seksi sakumaha pamenta Firman, baju ipis lahak anu nembongkeun belahan dada sarta tonggong bodasna, rok pondok pisan, riasan benget anu kandel, bulu mata sarta perhiasan simpenan Isah. Sanajan kagelisana jauh lamun dibandingkeun jeung Icih, tapi ku sabab dangdanan anu seksi sagala kabuka ngajadikeun perhatian kabeh lalaki nu aya di Clubhouse fokus ka unah. Unah leuwih bunga deui ngadenge Firman rek ngenalkeun dirina ka direktur Triman nyaeta anakna Atang anu ngaranna Barena, sabab keur hampir kabeh jelema di Bandung nyaho, Barena saurang lalaki anu royal, resep pesta telebar ku duit. Saenggeus pamor palapa parem, Unah sebagai direktur anyar boga kawajiban pikeun wawuh jeung jelema-jelema beunghar sejenak, pikeun muka kasempetan bisa kerja sama ka harapa. Pantau ruangan muka, saurang lalaki umur 35-an asup, ditukangeuna nuturkeun saurang pamuda kriting mawa tas, katempona siga saurang asisten. Firman buburu nangtung, ngajak sasalaman, bari Sri. Barena, lila tepanggih, hayu diuk, Barena diuk bari Sri. Firman, anjeun jelema sibuk, geus lila taraf ka Bandung, kunaon ayuna bet aya di dia, sisinarian makek hayang panggih jeung kuring deui, cuk Barena bari ngareretku mata cunihin ka Unah. Saha neng gelis ieu, moal diwaukeun ka kuring. Iya alo kuring,
Ngarana unah Kusuma, ceuk Firman. Oh, masih ti kulawarga Kusuma, paingan gelis atuh, ceuk Barena bari ngasongkeun leungena terus sasalaman lila bari ngareretan belahan dada unah. Firman buburu ngajelaskeun ka unah, Barena Direktur Triman Farmaseutikal, farmasi gede nu aya di Jalan Banten Bandung. Unah manggut Sri bari ngapetot leungena nu dicekelan pageh ku Barena. Tuluy Barena muka jasna sarta dialungkeun ka pamuda kriting anu diuk tukangena, lantaran dialungkeun ngadadak, jas teu kasanggap terus ragrak, tapi buburu dicokot ku si pamuda, dikeprukan terus ditunda dina lahunana, nempo jasna ragrak Barena langsung muncereng bari nyentak. Dasar anak loweng, ngan ukur bisa nyieun kasalahan wae. Punten nembe abdi malawung, tembal si pamuda sieun jeung reuwas. Sanajan geus ditembalan sarta dijelaskeun, Barena tetep ambek terus nangtung sarta nampiling pipi di pamuda. Ilyas, dasar siamah budak loweng, sabaraha kali aing ngomong ulah ngengera aing di harapan batur, ulah nyebut aing keluar, tungguan aing di luar. Ilyas ngagugu, buburu keluar ti ruangan, bangsat. Ceuk Barena kukulutus bari diuk deui, saha anu biu, Firman panasaran nanya. Budak loweng, lain sasaha, tembal Barena ngareret deui ka unah bari Sri. Unah anu gelis, anjeun geus boga kabogo, unah teu nembalan, tapi ngareret ka Firman bari kerung, unah teu wani ngajawab yen dirina calon pamajikan Firman sabab dikenalkan sebagai alona Firman, jadi unah bingung rek nembalan naon, unah nungguan Firman anu ngajelaskeun. Barena, sabenerna unah nu kuring, tapi anjeun teu perlu ngomong ka sasaha, cukup anjeun nu nyaho, ceuk Firman ka Barena. Beungeut Barena langsung robah, sugan teh nya alona Firman, ari pek kabogoh, sanajan resep ka unah, akhirna Barena ukur bisa cicing. Firman jelas nyaho si hate Barena, jadi ukur Sri. Kumaha kabar Pa Atang, sehat? Barena ngarahu, nyeta atuh, keur ngorana macet teuing ka awewe, jadi beki diu panyakitna beki ripuh. Baruk, naha kuring karek nyaho, Firman kerung, nya pasti ka batur mah moal loba omong, tembal Barena. Ngorana bapa, kawas kuring jeung anjeun, beunghar, pamajikan di mana-mana, sampai ka pelosok daerah aya. Teu sangka, ceuk Firman nya kakak, budak kriting biu, eta adi tere kuring ngarana Ilyas, anak bapa kuring ti suku Amung Mi atawa Amui, Kacamatan Tembagapura deket Puncak Jaya Papua, baheula bapa mineng kaditu nyiar bahan ubar anu ngarana Akar Bajakah, kawin ka urang ditu sarta boga budak, nganku sabab indungna maot, dumasar parentah ti aki, jadi budakna dicokot dibawa ka dieu sarta disakolakeun farmasi di dieu. Ayuna babantu kuring di pabrik, ceuk Barena ngajelaskeun. Lain ukur kuring anu teresep, tapi bapa kuring oge, pedah ngaragangan aki wae terus diurus nepi ka ayuna, ceuk Barena deui. Geus lila Firman memang kungsi ngadenge Atang boga dua anak lalaki beda indung, tapi nyaho jujutana mah karek ayuna. Barena jeung Ilyas memang beda, salian tina bebengetan, tina sifat oge jauh pisan. Ilyas bager, cicingan, tara loba ngomong tapi pinter. Tapi sabab perlakuan kulawarga nu kurang hade, jarang jelema anu nyaho ka Ilyas sacara persis, kabeh ngangka Ilyas ukur asistena Barena. Memangna ubar alus naon anu bisa dijieun tina Akar Bajakah nepi ka Pa Atang jauh-jauh nyiar ka ditu, Firman nanya. Aya resep anu bisa diramu, Akar Bajakah ukur salah sahiji campurana hungkul, hasilna aya sababaraha jenis ubar, keur panyakit gula, keur nguatkeun otot, nyehatkeun ginjal, impoten, jeung sajabana, tembal Barena. Firman atau ngadengenna, hade teu kasiatna, Barena ngarahu deui. Justru resep eta andalan bapa matak bisa boga pamajikan loba di mana-mana oge, nepi kana boga landian Raja Surabi. Tapi ubarna acan diproduksi massal, resepna kudu disampurnakeun deui, sabab sanggeus diparika farmakokinetik boga efek ngaruksak hate jeung nefrotoksisitas, anu jadi panyabab panyakit bapa kuring ayuna, hate jeung dijelna geus parah. Beungeut Firman anu tadina atau alum deui, Barena kerung nempona. Firman, aya naon anjeun gering? Firman ungguk, kuring ayuna impoten, dokter geus teu bisa ngubaran, pangna kuring ngondang anjeun datang ka dieu lantaran masalah eta, biu kuring atau sugan teh ubar anu dimaksud teu boga efekna naon. Saran kuring ulah dicoba, kauntunganna teu sabanding jeung akibatna, kecuali anjeun daek nungguan sampai panalitianna beres sarta kapanggi campuran keur netralisir racuna, jadi moal nimbulkeun akibat goreng, ceuk Barena. Nepi ka iraha kuring bisa nungguan? Firman nanya. Sampai ka bahan keur nganetralisir racuna aya, mun teu salah 3 poe deui bakal aya pameran bahan ubar, kuring geus nita staf ahli ti pabrik pikeun datang, tembal Barena. Firman ato, sanggeus bahana aya formulana cocok, omat heulakeun ngajieun keur kuring. Barena ngahuleng, sanajan geus aya bahan keur nganetralisir racuna,
tapi bahan inti ubar ieu tetep akar bajakah, stok kuring teu loba paling ukur bisa jadi 2-3 tablet, salian ngalana jauh, harga akar bajakah oge mahal, kecuali, cuk barena bari ngareret ka Unah. Kecuali naon, cuk Firman teu sabar, salila ubar ieu acan dijieun, awewe ieu moal bisa dipake ku anjeun pan, kumaha lamun bari nungguan ubar injumkan heula ka kuring, ubar keur anjeun bakal dihelakan sarta gratis, cuk barena bari seri. Firman ngareret ka Unah, gelis, anjeun ngadenge pan, weyahna demi akang, anjeun jeung barena heula, layanan barena saperti anjeun ngalayanan akang, ngarti. Unah ngajenghok, teu nyangka Firman bakal marapkeun dirina ka barena, Unah bingung, nah salila jeung barena, Firman masih tetap bisa nyepeng janjina rek ngawin sarta mere duit anu 700 juta deui ka palapa atawa moal, terus sabaraha lila kudu ngalayanan barena. Impian Unah hayang jadi direktur palapa, sakaligus bisa jadi pamajikan Firman anu beunghar, lain hayang jadi awewe bangor. Sayang, anjeun calon salaki abdi, piraku abdi kedah bobo sareng nu sanes. Firman ka tembong ambek, Firman geus resep ka Unah, komo nempo kabeh kulawargana anu piduit. Firman geus ngarasa dirina keur diporotan, matak eueuh deui jalan iwalti dibikeun ka barena, hubungan jeung dirina bakal dipegatkeun termasuk janjina mantuan palapa, cukup 150 juta kapicen, teu menang aya anu kaluar deui, sakitu oge geus mahal teuing keur ukuran Unah, leuwih hade neangan awewe sejen, anu leuwih penting keur Firman ayeuna, ubar. Calon pamajikan tapi teu nurut ka calon salaki, komo engke mun geus jadi pamajikan resmi, lamun bener masih ngarepkeun akang, sok baturan barena, ulah hararese jeung loba alesan, cuk Firman muncereng ka Unah, nyambung.